nyangakeun kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan baraya Kang Has di mana wae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina channel anu maneh Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Carios Sunda ieu ngabantun judul Lalampahan Abah Kanta. Kumaha atuh cariosna baraya Kang Has? Mangga urang sami-sami dangukeun. Wilujeng ngaraoskeun rung. Dina hiji poe Mauci ngarasa bingung tersedih. Alatan si Abah geus saminggu gering bari teu pati daek barang dahar. Diajak ke puskesmas embungeun. Pajarkeun teh lain ubar-ubareun dokter. Nah, nenek Abah maot. Cek si Abah siga nu ngahaja ngomongna teh teu dikebatkeun. Ih, ulah nyarita kitu. Mun Abah maot, ke Ucih kumaha? Cek mah Ucih cuma limba. Sieun ditinggalkeun keur salilana ku si Abah. Dengikeun heula. Cek si Abah setengah nyentak. Dasar goreng adat. Pergering ge tarik keneh sesentak nama. Kerentes mah Uci. Da mun diomongkeun mah inggis pimatakeun. Memeh maot. Abah teh boga kahayang nuta can laksana. Cek si Abah daria. Kakara ayeuna rek dibejakeun ka maneh. Si Abah bae penasaran. Hayang naon atuh Abah teh? Uci pasti ditedunan. Talek mah Uci bari nyepengan leungeun si Abah bakat tingku nyaah ka anu jadi salaki. Tapi omat kudu ditedunan. Sabab bisi Abah paeh penasaran terus kajungjurigan ka maneh. Cek si Abah hingsieunan. Pasti Abah hayang naon atuh Abah teh? Sameneh maot. Abah teh hayang laksana gawe nyiranda urang babakan teh. Salakina maot kagale kareta. Kurulang si Abah teu asa-asa cumarita. Uci naon sia? Hayang kawin deui. Ma Uci nangtung bari tutunjuk nahan amarah nu ngagedur dina jero dadana. Sabarna si Abah geus nyangka yen pamajikanana moal nyidinan lamun manehna hayang kawin deui. Lumatak sababaraha poe ieu manehna api-api gering. Susuganan ari ku gering mah pamajikanana diseridoeun. Ya keun bae ari teu ngijinan mah Uci. Ngan hampura. Bisi Abah pondok umur terus Abah pae penasaran. Hampura
isi Abah ngajungjurikan ka maneh mah. Nadenge omongan si Abah kitu, Mang Ucih ngahuleng. Dipikir dibulak-balik, nya oge. Si Abah teh keur gering. Kumaha lamun pondok umur? Tinang tuh bakal maot penasaran. Eta kira-kirana Abah sanggup ngayonan randa kitu. Sakitu geus kurang tenaga teh. Bari nyarita kitu. Gek deui Mang Ucih diuk pikiran si Abah. Sanajan ari hatena mah ngagedur keneh. Can bisa narima kana kahayang si Abah nu hayang kawin deui jeung Nyi Randa. Kuat mungkin nama kumaha kewe Ucih. Nu penting mah Abah teu pae panasaran. Lang Mang Ucih nyahuleng. Dipikir dibulak-balik, kekeh hatena teu ridho lamun dicandung ku si Abah. Nyage geus kolot. Rek saha deui atuh aku kumaha teh. Bubuhan maneh nama teu bisa pisan mere katurunan. Heuguay atuh ari kitu mah Abah. Tok bae bisi hayang kawin deui mah. Ngan omat Ucih ulah diserahkeun. Ngadenge kitu, si Abah dumadakan jag-jag. Langsung hudang ngarontok ka pamajikanana diciuman baka tingku atok. Nuhun Ucih, ari kitu mah maneh bener-bener pamajikan anu pikaridon pisan salaki. Maneh moal dipiceun ku kuring. Nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Sakumaha pasini si Abah jatuk rami ka Nyi Randa urang babakan tea anu salakina teh kageleng ku kareta. Mang Ucih diuk satu kangen Abah anu sila sabada di rapalan. Abah ngareret ka tukang ka pamajikanana. Nuhun Ucih geus ngidinan Abah ngawin Nyi Randa. Tah keur ganti nama sawah nu kidulun kebon awi jangan maneh. Ceuk si Abah satu tas di rapalan. Atuh eta mah sawah rangka ala Abah. Tambahan kudu deket huluwatan. Pamenta Mang Ucih harewosan. Inggis kareungeun ku nulian. Atuh Abah teu kebat. Mun ulah kuring rek gogorelengan. Ceuk Mang Ucih ngancam. Maneh mah nya atuh kop Walon si Abah eleh deet. Sabenerna nu haladir ngarasa hemeng. Nah, Nyi Randa bet daek dikawin ku si Abah. Padahal jajak kaget teu saeutik nu katarik ati kapentang rasa ku manehna. Alus pelet namoron. Ceuk nu harewasan. Oh, kitu maneh mah ari teu bisa menang ku Nyi Randa teh. Mal pajarkeun melet-melet. Kaneng, sikadengean. Kacaturkeun
Dina hiji peuting memeh isya 2 poe saenggeus si Abah dirapalan. Kingkin mirig hate Ma Ucih. Najan dicombo sawah 2 kotakan lega, dasah awewena nu daek dipangyandungkeun ku salakina. Komo ieu geus pada kolot, mangsana hayang tumalinah ngadadagoan beakeun umur. Ji, cek hiji suara di luar. Naon, Abah? Nah, geus balik deui. Lain murak nyiranda. Tembal Ma Ucih kageteun. Kituna teh bari gura-guru muka tulak. Gandeng sia. Korongo si Abah bari ngabantingkeun panto. Ari Abah kunaon? Balik Ma Ucih penasaran pisan. Moal dituluykeun na aing mah teu kuat ku kahayangna. Tembal si Abah bari yang saya dina samak. Tuh cukup ku sageprakan. Piraku aing kudu paeh dina risbang mah. Kadenge kitu Ma Ucih celeumut. Laju mahiran. Tapi wayahna sawah mah moal dibikeun deui. Geus milik kuring tamah. Cenah tatag pisan. Isuk-isuk wanci carancang tihang Ma Ucih rawah riwih kokot tetengan neangan si Abah diteang ka sawah weleh teu aya kon kitu deui ka kebon tawong ditatanyakeun ka tetangga teu aya saurang ge nu manggihan. Nya ka mana atuh si Abah teh nya baraya? Ma Ucih ngalungsar nyang hunyar hareupeun hawu. Sedih si Abah lunta tan bebeja ka sasaha. Sigana alatan aral jeung kuciwa kana naon anu geus karandapanana. Geus leuwih ti saminggu si Abah taya wae mulang. Malah taya beja, taya carita. Lah-lahan Ma Ucih nepungan maruna nyiranda urang babakan teh. Susuganan ka Nyai mah bebeja. Kamana cenah si Abah luntana? Ceuk Ma Ucih ka nyiranda maruna. Ma Ucih maksakeun nepungan, awahing bingung maluruh nu jadi salakina. Anu padahal tisaprak nyiranda dipihukum ku si Abah, Ma Ucih jadi ngewa. Duh ka atuh mah teu kebat. Tong mama rombongan daek jadi nungora acek itu gebes Ma Ucih bari nyisik nyiranda teu nembalan da pugu sarua hatena keur susah hade goreng oge si Abah teh geus resmi jadi salakina. Ma Ucih meh-mehan aral
mikiran nasib si Abah nutup puguh di kieuna. Ditatanyakeun ka dulur-dulur jauh katut babaturan si Abah baheula ge weleh taya nu nyarahun. Antukna mah ucih neger-neger maneh sangkan teu kagegeringan cacap sabulan. Mau si Abah datang. Ayeuna ke dieu mah Nyiranda. Ceuk hiji sora ti pipir dapur. Nu bener mana teh Oman? Tembal mah ucih curing hak. Pinarung bunga meunang beja si Abah aya mulang deui. Cuk Kang Ulis kami ge. Tembal Bang Oman. Anu tidinya mah taya sorana deui teuing laju ka mana leosna. Mauci anu karak ngagengkeun seeng rek nyepanan kura-kiru mareman hawu. Teu loba anu ditolih gagancangan muru imah Nyiranda. Aya naon maneh ucih ka dieu? Ngaganggu nu keur sosonoan. Paido si Abah bari keluar ti kamar. Basa maucih nyurunyung datang. Awak si Abah katara luat leat kesang. Dituturkeun ku Nyiranda anu ukur di sasamping bari suraseri bangun tos tinemu kasenangan. Nyiranda ngarasa kacida bagjana. Sajolna si Abah ti pangumbaraan anu nepi ka kiwari tebetus tutas ti mana-mana nama. Ngan saban manehna aya kahayang si Abah pasti nyubadanan kalawan tohaga. Teu sirikna saban yang hareupan waktu salat Nyiranda kudu kuramas heula. Ngan hanjakal najan digeder meh saban mangsa Nyiranda can aya wae tanda-tanda bakal pibogaeun anak. Rada hariwang Nyiranda ge sieun kalengitan si Abah, sieun ditinggalkeun. Tenang ayang, salila Abah jagjag ayang tekedah hariwang. Cek si Abah ngahatean bari ngadayagdag kana tihang bilik Nyiranda ngalendean ogo. Tapi papa teh kaing kabembat kuno lieu nya. Pami ayang tak acan tiasa masihan katurunan kangge papa. Tembal Nyiranda bari nyepeng leungeun si Abah nu nyampai dina beuteungna. Kacaritakeun Ma Ucih ti saprak disengor ku si Abah basa nepungan mangsa si Abah kakara datang tutas ngalalana. Ma Ucih tar nyamperkeun deui. Kitu deui si Abah tara aya nepungan kilir. Ma Ucih ukur bisa sabar narimakeun kana nasib diri. Angkehan sawah dua kotakan lega bisa jadi panguparasa dipangyandungkeun ku si Abah. Geuning teu bisa jadi pangbeberrah. Komo ayeuna si Abah tambelar beak harep. Boro-boro kak ngaresikoan. Taya pisan nepungan acan. Padahal cek beja satu tas membara pakaya si Abah nambahan. Tingkana naon usaha nama. Mau kadenge hiji sora ngageroan bangun nu kareurewasan.
Aya naon deui maneh teh Oman? Walan mah Uci bari muka panto. Itu si Abah anu gerbugan kurang lembur sawah. Sambung Mang Oman binarung hegak. Kunaon deui cenah? Mang Uci rawa riwih bari garo singsat. Hariwang kak salakina. Cenah mah peda geus aya samingguna si Abah katohian ngaheureuyan parawan ulang dinya. Sing balik ngomong teh Oman. Biar aku si Abah ngeureun di awewe. Sakitunya randa baheno keneh ge. Si Abah gering parna. Alatan pada ngagebugan basa ngaheureuyan parawan urang lembur sawah. Puguh geus sakitu kakolotanana teu bisa walakaya nandangan panandasa teh. Sapopoena si Abah ngan bisa ngagoler bari humaregung ngararasakeun kanyeri di imah Ma Uci. Da nyiranda mah kitu teh ya teu bisa nanaon cenah. Geus ampir saminggu si Abah geringna. Penting hese sare beurang ge hese dahar. Antukna geringna beuki parna. Ukur ditambaan ubar kampung saaya-aya. Penting geus ampir maju ka punculutna. Sakumaha biasana si Abah ukur bisa guling gasahan. Teu bisa sare. Uci ka dieu. Sabenerna Abah aya Rusia. Nu maneh kudu nyaho. Ceuk si Abah ka Ma Uci anu satia satuhu maturan. Rusia? Tanya Ma Uci ngajenghok. Binarung kacida panasaranana. Sabenerna rasa Abah lunta. Abah teh indit ka Gunung Sadakeling. Abah hayang beunghar jeung gede tanaga pikeun nandangan nyiranda. Carita si Abah binarung renghap nu berat. Anapun Ma Uci ukur ngembang kadu teu lemek teu nyarek. Pipikiranana cus-cos nyipta sagala nu geus kajadian. Abah teh muhit ka Siloman Ucing. Cenah teu kebat bangun aya nu nyolak dina ti corona. Baru Mang Uci ngajenghok. Panon molotot teu percaya kana dedengeanana. Jempe heula Abah rek teruskeun ta carita. Gebes si Abah ari nu jadi wadahna nyaeta saban jama nu ku Abah di sapatemonan bari lain pamajikan. Uci beuki hese ngarti kana omongan si Abah. Najan kitu
manehna tua kamairan. Tah kusabab gering abah teh teu bisa mere wadal. Mun kitu cenah nya pamajikan abah nu bakal dicokotna teh. Ceuk si abah sorana mimiti pegat-pegat bangun nunahan sagala bangbaluh nu aya di sajeroeun dadana. Eta geus sabaraha urang nu diwadalkeun ku abah? Ya itu we. Da siluman teh minta wadalna 3 bulan sakali. Ngan lamun hayang alus hasilnya wadalna teh kudu parawan. Ma Uci malohok nya aya perasaan ambak geningan kitu peta si abah salila ieu geus wani-wani muja ka siluman bari ngawadalkeun nyawa jalma anu tangtuna jalma anu teu tuah teu dosa. Ari nu diwadalkeun ku abah salila ieu menang nyewa atawa daek kitu ae ku abah di sapatemonan. Nah, sok ngeteng we abah mah di sisi jalan atawa taman kota teh ya. Ngadenge caritaan si abah kitu Ma Uci kacidak ruasna. Geningan si abah teh muhit ka siluman ucing. Ari nu jadi wadalna nyaeta sakur awewe anu di sapatemonan bari lain pamajikan si abah. Buah-buah si abah minang jajan. Ngan mun si abah teu bisa mere wadal, mangka pamajikan si abah anu bakal jadi tandonanana. Hampura Uci lain harian abah pan keur geuring teu bisa neangan piwadaleun. Rahu si abah bari neuteub seukeut. Lamun mah si abah lain keur teu walakaya, tangtu kumaha Uci goreng-gorengna bakal bebeakan dicarekan. Lak-lak dasar. Ma Uci ukur bisa ngahruk. Bingung campur sieun. Manehna jadi wada anu saterusna. Manjing tumorek. Peuting beuki jemplang-jempling. Teu kadenge sora jangkrik-jangkrik acan. Riek dumandakan imbah inggeng. Pipirik sora ucing pating areong ti kajauhan. Terila sorona beuki deukeut. Beuki deukeut
lir nu ningker imahna. Pak Uci ngayek-yek batak bakat tingku sieun. Bari nyempo dekeun sira si Abah nu keur hahargungan. Reduk. Asep kandel tunjangin si Abah. Jagelek salurupa jadi lalaki kasep setelan gegedean kerajaan baheula. Waktuna maneh mere wadang. Mana nu kudu dibawa ku kaula. Omongna bari mencerong ka si Abah. Ampura gamparan. Kuring ayeuna keur keuring. Teu tiasa setor wadal sailaharna. Kituna iya Uci nubatan sakieu kaayanana. Emba si Abah bari ngalieu ka Ma Uci sareretan. Laju peureum teu kireum-kireum. Teu sudi teuing. Aing kudu ngadahar karewedan. Gantawangna bangun amak pisan. Cirim naroba jadi siga bangparongan. Oh, deui jalan. Sia anu rek dibawa ku aing. Lumayan keur ganjel-ganjel pantos sia. Cek siluman ucing bari rau. Awak si Abah dipangku maju ngaleungit teuing ka mana dibawana. Cak baraya Abah sakitu anu kapihatur carios serial lalampahan Abah Kanta anu aya 6 episode. Pamugi janten bahan pangbabarah kana manah sadayana panglilipur kana kalbu. Atuh pamimah aya nu saena mangga candak manfaatna. Atuh na awona mah kantunkeun sing tebih. Ieu mung ukun carios teu aya di kieuna. Pamugi naon anu disanggakeun ku Kang Has henteu janten matak piawonen. Namun mudah-mudahan janten wasilah kangge nyangreudkeun tali babarayaan antawis urang sareng urang. Sanaos benten bahasa, sanaos benten suku, sanaos benten negara. Mudah-mudahan channel Kang Has janten hiji pameungkeut duduh antara urang. Pamungkas Kang Has ngahaturkeun nuhun kana saneskanten perhatosan oge kasayan baraya Kang Has di mana wae ayana. Utami nama hapunten, hapunten, hapunten. Tinangtos salami Kang Has nyanggakeun ieu carios si Abah teh. Aya lepat carios. Aya hal-hal anu teu sapagodos. Hapunten, hapunten, hapunten. Pamugi agung tawakufna. Kumaha kitu urang pungkas wae ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.